Sampurasun urang Sunda wilujeng tepang deui sareng sim kuring seni petualang budaya bade neraskeun lalampahan anu kapengkar-pengkar kantos katunda lalampahan nyukcruk galur sisi galengan nu aya di palataran Kabupaten Sumedang. Neraskeun Hancati Payun bade ngorehan naon cenah bade ngorehan tutungkusan tapakan cakaruhun uti payun urang dipedar deui ayeuna dina lalakon mapai galengan sisi lembur nu aya di Kabupaten Sumedang di Cimanggung. Ngabaraya urang nonton urang jalan-jalan sareng sim kuring tuh ningali meri kandang meri katut endogna oge aduh aya nu kayungbun itu endogna baruleud buleud si henteu kata ngalonjong aya endog meri mah nya mangga urang teraskeun deui aya inohong itu di payun tuh nyumput di satukangeun saung eta ieu urang ceketan lalampahan ieu. Eta nu di payunan sim kuring teh kandang meri pemirsa baraya meri anu tas tandur pasti sok dianggon meri teh di dieu tuh tingali merina aduh aya ku betah ieu sawah aya ku endah alam dunya pasawahan hejo ngemplok itu dang-daunan. Tuh geuning aya dulur nuju ngabarako di ditu. Ayo oh, parebut bako, parebut meri cenah eta teh. Lagi proses pembakaran bebek. Oh, nuju ngabakar bebek. Oh, iya. Baraya Balanja di Pananang, Cimanggung. 2 ekor. 2 ekor bae teh balanjana. Biji kedua di tambahan. Oh, eta geuning-geuning teh cani pencit masih direjang. Naon? Ini direjang atuh Sok karunya. upload ke. Tuh. Aduh. Anu hiji ngagulai kikirik. Anu hiji ngagulai meri. Atuh kumaha ieu teh? Ampun. Tuh, baladna geuning balatak. Mana mang? Aya deui. Tah, geuning bararijil. Wih. Geuning ayahnya rumput tuh. Banyak. Banyak ya, Man. Banyak. Berapa ekor ya teh? 77. Aya 77 ekor. Waduh. Terus bertelur ya teh? Wah, belum, masih lama itu. Masih lamanya itu. Sok atuh geura ditelorkeun. Tah, ieu pamirsa kandangna tah. Ieu kandang meri di sawah ieu. Wah, ieu mah jigana jadi lebaran. Di mah 77.000 hiji. Betul masih modern teh. Dua saya genep gelas. Buat itu saya 42-an. Cancang. Kira abraga-abragan. Muning yang dia malasa. Tadi ikan hangat. Muning nama orang, muning gede orang. Kan pada pegang. Moga
berarti teh jadi tertulus. Bebek gitu. Pakai cabe. Akan. Jeung sina nahaun supir mobil teh. Kuat. Budak eman. Teh tali teh. Ayo cuma teh goblok. Pintu ieu aduh. Teh benang kusut. Tamu leuwih ti kieu mah ngeunah na. Mau selingkuh mah buri. Begeng deui. Lamun keur kitu mah itu. Eta mah tawartong ku Amang, eta mah ku si ieu balenang. Tawartong si Kusan mah meuki beli mah. Agitna. Yang 60-an di atas si Durayu teh. Yang 60-an. Nah, jual beli gerep juta 3 jutaan gitu geus 30. Rek dibelikan ieu kitu 3 juta getah duitna. Ari kitu we. Aing bisa baca kita buka duit anjing nyage ku 5 juta duit mah goblok lah. Goblok. Nah, euy. Kodok lama pan. Ari ieu indung mah aya keneh nang ya. Hah? Indung mah. Ya iya. Tah ieu bibitkeun mah salempai kieu. Itu. Ah, bisa oh aya keneh. Ya kan. Berarti motor itu jalan sabarinya ngabok orang. Genap Yang di payunan simpuring itu tendang ngeri biasanya ngeri anu tas tandur pasti Sofi Angon ngeri tadi dia itu tinggi ngeri kayak di depan sawah ya biasanya laginya pas sawahan jongeng kok pindang daun tuh, gening aya dhuwur tuh. Bakako di situ. Yuk ah, orang